Jeung santan pamirsa, dinten ieu abdi bade ngawanohkeun salah sahiji tempat kuliner anu aya di daerah Majalaya nyaeta Iciraku. Ieu tempat jadi salah sahiji tujuan kuliner anu cukup dipikaresep ku masyarakat, khususna ku barudak ngora. Iciraku teu ukur nyayogikeun olahan ramen, tapi oge rupa-rupa sushi anu teu eleh ngeunahna. Kalayan rasa anu khas jeung tampilan anu pikaresepeun, menu anu disuguhkeun sanggup narik minat konsumen pikeun nyobaan. Salian ti eta, harga anu ditawarkeun oge kawilang kahontal ku sagala kalangan. Sahingga tempat ieu sering dijadikeun pilihan pikeun dahar bari kumpul jeung rerencangan. Suasana tempatna anu sederhana tapi nyaman oge nambahan daya tarik pikeun anu datang. Ku kituna, Iciraku tiasa janten salah sahiji rekomendasi tempat kuliner pikeun anjeun anu hoyong nyobaan kadaharan gaya Jepang kalayan harga anu terjangkau di Majalaya. Bagian dapur di Iciraku henteu pati kabuka jeung henteu pati katutup, sahingga konsumen masih tiasa sakedik ningali proses masakna. Kaayaan ieu nambahan daya tarik sorangan, sabab konsumen tiasa ningali langsung kumaha kadaharan disiapkeun. Tempat di Iciraku nyayogikeun dua pilihan tempat diuk, nyaeta lesehan jeung oge nganggo kursi. Sahingga konsumen tiasa milih anu paling maranah. Sanajan tempatna henteu pati lega, tapi suasana anu karasa tetep nyaman tur pikaresepeun. Janten cocok pikeun didatangan babarengan jeung rerencangan atawa kulawarga. Ieu sababaraha menu nu ku abdi sareng rerencangan dipesen. Aya ramen, sushi, sareng minumanana. Badaya ayeuna ruangan sareng minuman atas aya di Harapan Cipkuring. Ayeuna urang cobian langsung. Aya sushi, aya ramen, sareng aya minuman oge. Nah, ayeuna urang cobian sushi. Karena awas aya terada teh. Jero ruanganna aya rupa-rupa properti atawa hiasan anu ngajadikeun suasana henteu ngabosenkeun. Tata ruangna henteu monoton, sahingga mere kesan leuwih hirup jeung pikaresepeun pikeun nu datang. Iciraku oge nyayogikeun tempat parkir. Sanajan tempatna kawilang terbatas sarta ukur cukup pikeun sababaraha motor bungkul, kaayaan ieu nyababkeun rombongan parkir teu salawasna lega, utamana dina waktu rame ku pangunjung. Ku kituna, pikeun nu datang pake mobil biasana teu tiasa parkir langsung di eta tempat, sarta kudu neangan tempat parkir sejen di sabudaranana. Ku sabab eta, abdi langkung nyarankeun pikeun ngagunakeun motor bungkul, sabab leuwih praktis, parkirna leuwih gampang, sarta teu kudu lieur milarian tempat parkir saperti lamun mawa mobil. Salian aya dapur pikeun ngolah menu ramen jeung sushi, di Iciraku oge aya bagian khusus pikeun nyen kopi, saperti anu ilaharna kapanggih di kape-kape. Hal ieu nambahan variasi pilihan inuman pikeun konsumen. Sajaba ti eta, aya oge lagu-lagu anu disetel salila pangunjung aya di tempat, anu ngajadikeun suasana teu ngabosenkeun sarta karasa leuwih hirup. Ku kituna, pangunjung tiasa ngarasakeun kadaharan bari ngadangukeun lagu-lagu anu ngeunah tur matak betah.
materi karyawan di Cirebon. Patarosan anu hiji di Iraha tempat dia ngamimitian ngajual ramen. Panggilan median mah kira mampu satrana aja kalau kita mau sukses pada di bade majang 8 tahun. Terus menu ramen naon anu pang dipikantos ku para pelanggan. Kami kamu tuangan khususnya ramen mah paling bestseller di teh aya di nu ramen spicy curry kita tahu paling bestseller di sana. Terusnya sabaraha kisaran harga menu ramen. Kami kisaran mah aya di kekerasan aya kenaikan harga anu tadina dimulai 12 hingga 18 ayeuna paling aya kenaikan di 15 hingga 18. Kalau di tadi nu ramen menuju bestseller kalau menuju ramen bisa berarti kayak kan 13.000 cuma kalau di Majalaya masih tak lebatnya mirah begitu. Mirah bisa anu login bisa gitu nya. Terus naha aja inovasi atau nanti varian anyar anu ditawarkeun. Kami kalau varian single teh rencananya atas aya sareng sama isi penuhan emang tidak mau kuah nyari ayolah beberapa customer untuk terangin cuman kamu anu engkau lima disiapkan. Jadinya kumaha tanggapan para pelanggan karena rasa ramen di dieu? Alhamdulillah mau tanggapan si customer nyari ramen mau tanggapan dia masih kini lebat walaupun dukanya eta penilaian paling mana cuman kami karena jual dan baik kadang-kadang customer oke tapi WA aku misalkan sok lewat pribadi kita langsung kumaha rasana kira dengan alhamdulillah sama dia mau masih kena aman mau masih kena aman Tapi malah sapi-sapi. pikeun baraya anu bade ngadatangan Ichiraku, lokasi tempatna ayana di sisi jalan, janten gampang kapanggih. Tong hilap mampirnya, sabab hargana kawilang mirah, teu ramah di kantong pelajar. Sakitu wae informasi ti simkuring. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Mugia urang tiasa patepang deui dina warta kuliner salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.